lain doa nu teu manjur ketika hate munajat ka Allah hayang boga anak anu saleh anu salihah tapi nu dileg-legen barang haram, maka najan menta kos kitu sarua jeung jelema teu cager. Cuma kalau orang Karangmalang bertanya ke saya, Ustaz, makanan apa yang paling halal? Maka jawabannya adalah berkat. Dengarkan ibu-ibu, balik ti dia cekel HP-na, bukan lajada. Pilihan ku aja baju bagus, sana COD dibayar ku salakina. Naon sebabna mengimplementasikan peringatan Maulid dengan membelikan baju bagus kanu janten pamajikan. Luar biasa. Ngan bapak lamun nurutan simkuring hop kajen. Pamajikan simkuring memprotes. Abi, ulah jeung batur doang membelikan baju anyar nitah ka baturku beki. Ya, pamajikan balikan baju anyar. Apa saya bilang? Mama, jujur, Abi lebih suka mama tanpa baju. Montong yang kita beli, lengkeng yang kita beli hanya bisa didele tanpa bisa dicicipi. Contoh rezeki anu kurang barokah. Tapi lamun orang Karangmalang duitna barokah, tak kudu 2 juta, 50.000. Eta kurang dibelikan karena peteuy. Sesak dah dibelikan karena lauk peda, dahar kuat 20 hiji sendok tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nu belah diturepeh bae geus peuting meureun, tapi bapak-bapak kudu sing ikhlas. Urang doakeun ibu-ibu nu balik di dieu ketika jawab salamna semangat, insyaallah balik ti dieu menang duit ti salakina 4 juta jeung 40 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing kencang sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nur. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika min nurih. Wa qala al-ulama akrimu maulida nabiyyikum washtaghilu bi ta'zimi hadha asy-syahri liya'uda 'alaikum anfa'ul barakat. Saudara pengatur waktu dan pemindah acara yang saya hormati dan yang Allah muliakan, amin. Para alimil ulama, para kiai, ustadz dan ustadzah serta pimpinan majelis ta'lim di wilayah Kampung Binuangen, Karangmalang, Desa Muara, wabil khusus Abah MZ yang tadi menemani saya, Kiai Al Haji Ade,
serta ajengan-ajengan anu sanesna alladzina lam tuzkar asma'uhum. Hapunten tadi disebutkeun namina, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat yang jelas. Saya sangat percaya bahwa di hadapan saya adalah orang-orang soleh dan solehah. Saya sangat percaya doana bakal diijabah ku Allah. Pangaminankeun doa sim kuring urang doakeun para ajengan para kiai guru-guru urang sing ditambih-tambih penghormatan oge kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkeun yuswana, amin. Dianugerahi sehat wal afiat sadayana sing cicing dina ridhona Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Aparat pemerintah yang ada alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kepala Desa beserta RW dan RT-nya. Ada keikhlasan tersendiri saya memohon kepada Allah, pimpinan-pimpinan orang ku Allah sing dipaparinan kekuatan plus kemampuan tiasa ngurus orang rakyatna menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur, amin. Para kesepuhan yang saya agungkan dan yang paling saya istimewakan adalah panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membuat tema menanamkan keteladanan Nabi demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Kacapek panitia untuk suksesnya acara ini sing dibalas ku Allah dengan kucuran hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, amin. Para kesepuhan yang saya agungkan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan mengawali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya bisa hadir di wilayah Kampung Karangmalang. Kita bisa saling tetep, kita bisa saling tatap, kita bisa saling nele nyahon nele pangrugi-rugina cicing di Karangmalang teu nyaho arti nele. Malam ini saya bisa menele warga Karangmalang dan warga Karangmalang bisa menele saya dalam rangka pengajian singkat dengan latar belakang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisi dengan pengajian dengekeun ku kabehan hanya yang digerakkan oleh Allah jalmi daek ngaji karena butuh taufik dan hidayah, dan ternyata yang termahal itu ku Allah dibikeun penting ayeuna ka warga Karangmalang sampai bisa hadir wengi ayeuna, maka sempurnakan dengan doa rerejengan anak urang penting ayeuna sing janten ciri ti Allah mungkin urang rerejengan di surgana Allah anu abadi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yana wa habibana al-karim baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul kana salawat anu bieu nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun jalmi anu husnul khatimah, meraih kebahagiaan abadi di dunia dan mungkin di yaumil qiyamah, amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Hadirin yang saya hormati, tidak usah panjang lebar saya berbicara, akan menjawab pertanyaan, pentingkah kita memperingati Maulid? Jawabannya, that is very important in our life. Ngerti teh ce? Nges ungklek bete ngerti ge kaji. Ku ungklek nage geus ngabungahkeun ustad. Peringatan Maulid itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan kata saya, the statement ulama. Akrimu maulidak nabiyikum, wahai warga-warga Karangmalang, muliakan olehmu kelahiran nabimu. Wastaghilu bita'zimi hadza syahri, tolong ulah cari cing baik, sibukkan dirimu untuk mengagungkan bulan ini,
targetnya apa? Liya'uda alaikum anfa'ul barakat, supados warga Karangmalang ku Allah dipaparinan keberkahan anu leuwih bermanfaat. Amin ya rabbal. Tapi saya begitu menelak warga Karangmalang sangat sibuk kakarak simkuring ceramah di atas perahu tanpa laut. Betul. Jadi duit jangan kurang kabarokahan. Hirup etan wese barokahna, betul tidak? Nu mantak dengekeun ku kabehan ketika sedang memperingati Maulid. Sudah diisi dengan merhaba, sudah diisi dengan santunan, sudah diisi dengan qori dan qori'ah, sudah diisi dengan salawat al-kiram, sudah diisi dengan zikir. Konsep doa dina hati, ya Allah ya Rabbi abdi geus hadir murudan di Karangmalang, jantenkeun putra putri abdi saleh jeung salihah, jantenkeun caroge abdi barokah, jantenkeun istri abdi barokah, jantenkeun ieu kampung jadi kampung barokah, musalla al ikhlas sing janten musalla anu barokah, anak-anak kita sing janten anak-anak anu barokah, penta ke Allah. Sebab jujur kabehan ge hayang boga anak anu soleh jeung solihah. Bener tak? Betul tidak? Nu mantak cek ulama kieu ye. Man kana ghidha'uhu halalan wa hayatun nafsihi thayyibatan. Saha bae jalma anu barang daharna halal bae. Pamajikanna dibere dahar halal, cumi mah halal. Cicing dibere kejo na halal, anak dibere dahar halal, salaki dibere dahar halal, wa hayatun nafsi thayyibatan, jeung hirupna selalu bagus antar sesama. Sangka bagus ka tetangga, sangka bagus ka pejabat, sangka bagus ka deundeungeun, sangka bagus ka baraya, sangka bagus ka ulama, maka kana waladu salihan aw aliman, maka pasti anakna ku Allah dijadikan anak anu saleh sakurang-kurangna jadi kiai. Cukup ku amin nu halal heula. Betul. Ieu ngadoa bari ceuri, ya Allah ya Rabbi abdi geus muludan di Karangmalang ya Allah. Jadikan anak-anak abdi saleh jeung salihah ya Allah. Tapi nu diparabkeun ana hasil Mang Emok. Dengekeun bro, lain doa nu teu manjur ketika hate munajat ke Allah hayang boga anak anu saleh anu salihah, tapi nu dileg-legen barang haram, maka najan menta kos kitu sarua jeung jelema teu cager. Betul tidak? Cuma kalau orang Karangmalang bertanya ke saya, Ustaz, makanan apa yang paling halal? Maka jawabannya adalah berkat. Betul tidak? Coba bapak kadia tujuan naon rek muludan, ibu kadia tujuan naon rek muludan, Pak Lurah kade tujuan naon rek muludan teu ngomong-ngomong berkat. Tapi panitia mempersiapkan berkat, dibikin ka urang halal 100%, wajar cekolot urang ketika kadaharan yang ada dalam peringatan Maulid halal 100%, eta jadi papadang ati panyaang hate pikeun urang jeung anak-anak urang. Amin ya robbal. Mentak bapak lamun ditanya kunaon anak kiai sok jadi kiai deui kunaon,
jawaban nana mabok berkah. Numantak ce dengekeun pang untung-untung boga salaki kiai. Abdi mah hayang nanya ka orang Karang Malang, ece dengekeun heula bapak-bapana repeh. Jawab ya ku ece hayang teu boga salaki kiai. Nek dikamanakeun salaki ece. Horeng palurah rakyatmu goreng hatena. kadenge itu salakin aja beskeun bae ka laut. Aing kekarak di dia pemajikan rek ngabebeskeun salaki ka laut. Jadi back to basic kebahasan tadi, kita ini sedang mengejar kebarokahan hirup, betul tidak? Ya Allah ya Rabbi, numantak pentingnya peringatan Maulid luar biasa, mengejar kebarokahan. Jujur, dulu saya mesantren di Abuya Dimyati Cadasari Pandeglang. Meskipun hanya 9 bulan, beliau ahli ilmu, ahli puasa, ahli zikir, thariqah syadziliyah dia pakai, ahli tahajud, ahli duha, anak nage Abuya deui. It's amazing. Betul tidak? Tapi lamun geus datang bulan Mulud, eta Abuya Dimyati kuat mencit sapina 27 untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ahli ilmu, bahrul ulum, tukang zikir, ahli tahajud, ngaji trong-trong jeung santri jam 11 eureun jam 3, puasa baik. Tapi begitu peringatan Maulid 27 sapi ku hayang-hayangna barokah. Urang nu cicing di Karang Malang, lain kiai, lain ahli ilmu, lain ahli tahajud, lain ahli duha, lain ahli ibadah, pas datang peringatan Maulid nyumbang 20.000 bari ditiupan. Puh. Kunon ditiupan bisi 2 lembar Ustaz. Masya Allah. Maka yang kita kejar ini keberkahan, insya Allah. Jeung ulah nyaah untuk peringatan Maulid sing bro-broan pan simkuring keur poe Salasa kamari muludan di pesantren simkuring duit sorangan nyeun besek lebih dari 700 dibikeun kabeh kiaina kabeh diberi duit ku simkuring biak gede keur Salasa kamari nu mantak ayeuna ka dieu dalam rangka malikeun modal. Cing ya. Nyemantak ma'asyiral muslimin mazumratal mu'minin rahimakumullah. Ayo cari kebarokahan kurang. Hayang boga anak-anak anu barokah ieu penting sebagai generasi penerus. Urang pan nyaho peringatan Maulid cek saha eta? Cek kiai. Bener teh? Kiai na ge cenah cek kitab. Bener teh? Kita ini tahunnya dari cenah. Tapi najan nyahona cenah ku Allah di kucuran taufik jeung hidayah bisa mengagungkan the best of all prophet and the best of all people. Nabi yang terbaik dan manusia yang terbaik
orang dipilih sebagai umatna dulu di alam zurriyah ieu urang karang matla katempona hurung ayeuna hauge loba teh kena angin laut betul loba teh asin betul ya dengen kena yang boga anak barokah pan hararese ieu. Adapun implementasi peringatan Maulid kabeh geus terbukti di dieu. Tadi maca sholawat geus, santunan geus, betul tak? Ya Allah, ya Rabbi eta qori tadi maca sholawat al-kiram luar biasa. Hayang teu boga salaki kos kitu. Kawin jeung manehna. Tapi sim kuring jujur ya Pak, sok ngomong ke kori puntennya jenting suara bagus titip ti abdi maula sok sombong hirup makabeh ge pamere Allah urang jadi kieu pamere Allah urang beunghar pamere Allah suara bagus ge pamere Allah tak ulah sok sombong ai palebah dahar jeung mitoha mah bismillahna biasa bae. Ulah mentang-mentang kori cek mitoha urang dahar yuk hayu coba kasep maca bismillah heula antosan sakedak ngambil nafas mitoha aing telat dahar kos kieu mah biasa bae. Geus diimplementasikan ke orang warga Karangmalang untuk mengagungkan peringatan Maulid. Ieu ti iraha ieu nyen perahu ieu. Aing kakarak jadi penceramah tapi serasa sangkuriang. Lamun ditendang ku ieu perahu pasti dibalik jadi gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira nu kieu digratiskeun moal ku Allah? Moal. Karena kita sedang ingin memperlihatkan kebahagiaan kelahiran Nabi. Betul tidak? Kalimat wayam bagi idharut tajammul disunahkan untuk berdandan itu silahkan sekemampuan kita. Pan sim kuring make baju kos kieu nang milih pamajikan. Betul. Kudu dangdanan, punten Bapak ieu punten dia. Pan sanajan kieu tapi boleh kita ambil pan sunnah mang melikeun baju anyar ke pamajikan. Setahun 2 kali. Idul Fitri jeung ayeuna bulan Mulud. Dengekeun ibu-ibu. Balik ti dia cekel HP-na. Bukanlah jada. Pilihan ku ece baju bagus sana COD dibayar ku salakina. Naon sebabna mengimplementasikan peringatan Maulid dengan melikeun baju bagus kanu janten pamajikan. Luar biasa. Ngan bapak lamun nurutan sim kuring hop kajeun pamajikan sim kuring memprotes abi ulah jeung batur doang mang melikeun baju anyar nitah ka baturku beuki ya pamajikan balikeun baju anyar. Apa saya bilang? Mama jujur abi lebih suka mama tanpa baju. Lanjut, punten kasepuan ipan geus peuting heuh. Masyaallah tabarakallah.
Jadi back to basic bahasan tadi, hayang boga anak anu barokah, hayang boga rezeki anu barokah insya jeung naon boga duitna badeg ge jeung maksiat doang mah. Betul tidak? Ngolah lauk mah unggal poe. Bener teu? Dikumpul-kumpul kurang sanggeus urang beunghar horeng maksiat bae jeung naon? Nu matak pentingnya peringatan Maulid jeung naon nu dibikeun ku Allah ka urang hayang aya tapak jeung sampereun jaga di akhirat. Betul? Masya Allah, anak barokah eta daek mas antren. Bener teu? Coba pertahankan generasi kita untuk daek mas antren. Betul? Kang ai di pesantrenkeun anak sok budug. Ulang ngomongkeun budug. Nyeri hate sim kuring mah. Lembutkan bahasana santri GGS. Apa GGS? Garo slow. Ulah gengsi santri buduk, ulah gengsi. Di Bogor mah kuat hadroh laguna judulna buduk. Eta hadroh di Bogor, buduk itu keren. Jangan merasa keren kalau belum buduk. Ayo buduk. Yes. Konsep doana hayang barokah kabehan insya. Rezeki ge contohan ya, rezeki nu teu barokah contohan. Dicontohan kusim kuring. Contoh rezeki anu teu barokah. Dina kantong urang aya duit 2 juta. Hayang naon dengan uang 2 juta? Hayang cumi kabeuli. Betul tidak? Hayang lauk layur kabeuli. Hayang duren montong kabeuli. Hayang lengkeng kabeuli. Hayang fried chicken kabeuli. Bapaknya fried chicken. Eta bahasa Inggris, bahasa Karang Malangna gogodoh kotok. Dibeli kurang kabe. Hai jol cek dokter, ibu bapak tidak boleh makan ikan laut, nanti garo-garo baik. Tidak boleh makan duren montong, nanti darahnya naik. Tidak boleh beli lengkeng, nanti gulanya kambuh. Tidak boleh makan fried chicken, nanti rematiknya kumat. Montong yang kita beli, lengkeng yang kita beli hanya bisa didele tanpa bisa dicicipi. Contoh rezeki anu kurang barokah. Tapi namun orang Karang Malang duitna barokah, tak kudu 2 juta, 50.000. Eta kurang dibelikan karena peteuy. Sesak dah dibelikan karena lauk peda. Dahar kuat 20 hiji sendok tembok. Beres dahar diangkat beteungna di sapuan da kamangkaraan Gusti. 50.000 anu barokah. Maka kita kejar itu kabarokahan insya. Santri ngadoa ya Allah ya Rabbi jenteng ilmu saeutik hayang barokah. Jenteng nu diajarkeunana amil jurmiyah, safinatun najar, riyadul badi'ah, takrib, fathul mu'in. Hayang dijantengkeun ilmu anu barokah jeung sampereun jaga di akhirat. Betul? Da ilmu luhur oge itu barokah masyamsiyah dina otak ukutul juman dina otak alfiyah dina otak aiku Allah teu dibarokahkeun mah hayang santri hiji ge ku hararese. Betul? Numanta kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia sing janten Indonesia anu barokah. Binuangan Karanganyar sing janten Karanganyar anu barokah. Munajat ka Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Mana ieu ayat Al-Qur'ana? Ya punten. Kunaon sing ngomongkeun barokah dengekeun? Aina teh seueur paham-paham teu eceuk.
bener teh ce seueur paham-paham teu ce. Ya Allah ya Rabbi, jujur lamun kusim kuring ditanya ieu orang dia kabeh hayang ka surga teu? Ieu bapak-bapak hayang ka surga teu? Pasti. Ibu-ibu hayang ka surga teu? Asapi moaleun. Katempo kusim kuring mah ibu-ibu koski mah kabeh tukang ngalawan ka salaki. Uyuhan hirup ge salaki. Katempo sim kuring bapak-bapak nu di tengah kabeh karuru. Ciri tukang dicarekan ku pamajikan. Bapak dengekeun jangan ada dusta di antara kita. Bapak sok dicarekan ku pamajikan. Sing kenceng ngomongna bapak sok dicarekan ku pamajikan. Oh sok memang lagi pemajikan pinajiseun. Ibu sok nyarekan salaki. Dengekeun bapak ya nu mantak penting na ngaji. Ieu kabehan ge urang tukang dicarekan ku pamajikan. Tapi asupkeun tauhidna. Ketika bapak keur dicarekan ku pamajikan, dicacaplak ku pamajikan, asupkeun tauhidna. Bagaimana? Allah keur muji aing. Pamajikan dijadikan perantara ku Allah untuk sampai ujian tersebut ke aing. Ngadadak pamajikan orang bawel, nyarekan bae, minta duit bae, horeng Allah keur muji aing. Pamajikan dijadikan perantara ku Allah untuk sampai ujian tersebut ke aing. Selesai. Bari cek hate baheula ge nu bogokeun ka aing ngan eta-etana. Sakitu ge menang doa paksaan. Ai nyaho doa paksaan nyaho. Ai doa paksaan maki ngadoa bari mulu dan ya Allah ya Rabbi. Jadikan si Maimunah pamajikan abdi ya Allah. Abdi ge nyaho si Maimunah mah geus bogaeun ka bogoh. Paehan ka bogohna ya Allah. Nu penting si Maimunah jadi pamajikan abdi. Abdi ge nyaho indung si Maimunah mah teresepeun ya Allah. Amprok di Indomaret ge ngabalieur. Gusti eta ge paehan. Nu penting si Maimunah jadi pamajikan abdi. Abdi ge nyaho bapak si Maimunah mah amprok di masjid oke kuat manyur ku cai. Teresepeun ka abdi. Gusti eta ge paehan. Nu penting si Maimunah jadi pamajikan abdi. Beuh eta doa paksaan. Begitu dibikin dicacaplak ku pamajikan orang menjadi hati teu kudu sadar diri awe mah pasti kos kitu naon sebabna bibirna opat ngan urang ulah eleh sebab lalaki mah huluna dua. Aing jadi kadieu kieu pembahasannya. Padahal temana menanamkan keteladanan. Masya Allah, tabarakallah. Keteladanan itu akan terbentuk ketika pribadi-pribadinya yang penuh dengan keberkahan. Betul tidak? Anak barokah mah bakal jadi teladan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Nu matak cek sim kuring jadi apapun kita jangan sombong. Kita meneladani baginda Nabi besar Muhammad. So, ke jelema sombong maka itu udah ngawariskeun jelema sombong deui. Aya dongeng na. Kajen dongeng kajen? Aya dongeng na nganemu ditanya dina kitab naon Kang? Eueuh. Imak keur ngomongkeun aki-aki sombong. Pagaweanna ngusut. Aya bapak-bapak sok ngusut di dieu. Eta ciri pagawean. Lamun jelema pagawean nguseup eta ciri jelema daek diseterap ku jejer. Kieu be 2 jam. Muludan lain maca sholawat, lain maca barzanji, lain zikir, ima kieu be diseterap ku jejer.
Lamun mah kos kitu sombong si akina. Keur nguseup sombong, ngerasa aing I am the best of all people. Aing ngerasa diri yang terbaik. Begitu keur nguseup kieu aya adak budak leutik nanya, "Aki keur naon?" Karena sombong si akina ngajawab, "Katempona ku sia aing keur naon tolol." Pohar. Cek budak leutik geus meunang aki. Cek si aki encan tolol. Pohar. Budak leutik nanya deui umpana naon aki. Cek si aki cacing tolol. Kasopanan. Cek budak leutik dia atuh paingan cacing mah moal meunang ki kuduna umpana roti. Si aki balik nanya, memang mun aing umpana ku roti aing bakal menang gitu. Cek budak leutik moal tolol. Jadi ngajarkeun damongan aki-akina sombong atuh budak lagi ikut sombong. Luas dikitukeun pae aki-akina. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Cek aki-aki, ulah kenceng-kenceng tolol. Cek malaikat, "Aki ulah sok kitu." Sing sopan ngajawabna, "Buai sopan mah aki bisa balik deui ka dunya." Si aki balik nanya, "Memang mun aing ngajawabna sopan aing bisa balik deui ka dunya?" Cek malaikat, "Moal tolol." Maka kita harus bisa hidup meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek sim kuring tetep ngaran hayang kos kitu cuk jalur kenali siapa baginda Rasul. Implementasi peringatan Maulid mah lain kos kieu bae. Di urang mah geus membudaya bulan Maulid na badeg nu ngisi mengagungkan kelahiran Maulid diisi dengan ziarah. Benar teu? Ngebadeg di Masjid Agung Banteng Syekh Sultan Hasanuddin ngebadeg nu ziarahna, bener tuh? Syekh Asnawi Caringan ngebadeg anu ziarahna. Abuya Dimyati ngebadeg anu ziarahna, mengimplementasikan peringatan Maulid dengan ziarah kubur. Boleh. Orang di sok ziarah tara. Mosok nu tara mah. Ima aya ziarah keur bangkrut. Cangeluk deh harapan kuburan ma bapak ya hiup kia teh boga duit 5 juta hayang belajar usaha karena pulsa orang loba nu ngahutang ayeuna boga hutang 3 juta emak boga motor dilisingkeun BPKB na ngahutang deui 5 juta mencoba bisnis cincin horeng geus teu usih mak ieu hutang jadi 7 juta bapak hirup kieu hareupeun kuburan aya nu nanya bapak keur naon keur ziarah ka di kuburan saha di kuburan bapak jeung emak bapak di dieu ceuk nu liwat teh bapak kuburan bapak nu bapak malen nu eta nu itu tuh salah kuburanana aiku telok mejar maneh cicing di Jakarta balik ke Karanganyar rek ziarah kuat ngomong ke RT ai kuburan bapak aing di mana non oh mesti ganti padahal nggak biasa saya pura-pura bohong orang lain Karanganyar gitu Karangmalang Masya Allah tabarakallah wah didinya lagi ayah atuh lain salah saya atuh salah panitia kunaon alamatna diingkeun di handapeun kursi
tujuanna dunia jeung akhirat. Al-Quran menjawab, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. genah henteu padahal sim kuring geus 4 poe can ngadahar sasaha. Dengan cinta ka Kangjeng Nabi, dengan cinta terhadap Al-Quran diimplementasikan lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta sok ngajadikeun sabab adat turuna hidayah pikeun jalmi anu ditangtukeun ti azali bakal kenging keselamatan dunia jeung akhirat. Amin ya robbal alamin. Nu matak di dieu pentingna peringatan Maulid, masya Allah tabarakallah. Di batur mah kuat nyeun dongdang, nyaho dongdang, nyaho henteu. Ieu perahu eusina laut, lain eusina kiai. Digogotong ku batur masalah kos kitu tah. Benar teh? Sim kuring ngaji di Jakarta aing ngomong kos kieu. Ustad, eta naon cenah buat nyindongdang kos kitu? Di arak-arak peringatan Maulid nyindongdang kos kitu eueuh ti dituna. Lain eueuh ti dituna sianan can ka ditu. Bener teh? Naon cenah dalilna? Eta kuat menta dalil ka sim kuring. Dalil dongdang. Cek sim kuring teu kudu make dalil ya. Si Junaid rek kawin ka si Titin. Aya Junaid. Ini Junaid yang lain, Titin ada. Ini juga Titin yang lain. Junaid rek kawin ka Titin, urang ilu ngabesan. Eta salaki jeung pamajikan bajuna kuat kapelan. Salaki make baju beureum, pamajikan make baju beureum. Lamun ku sim kuring ditanya kunaon make baju beureum, ngagungkeun Junaid. Urang boga salako, urang boga jeruk kok. Kuat di parselan, di pitaan, di plastikan. Lamun ditanya kunaon eta jeruk jeung salakuat diplastikan di pitaan, jawabanna ngagungkeun Junaid. Urang lempang kuat make event organizer, lempang diatur lengkah katuhu kaharep suku kencak katukang, suku kencak kaharep suku katukang, mun bareng ngajlok ngaranna. Eta urang lempang diatur kuat kos kieu. Lamun ditanya kunaon eta lempangna kos kitu, ngagungkeun Junaid. Mas kawinna kabeneran seperangkat alat salat. Padahal ai seperangkat alat salat mah eta mas kawin kudu jeung musolana. Begitu mas kawin seperangkat alat salat, sejadahna dibikin bebek-bebekan, mukenana dibikin ayam-ayaman, diindah-indah. Kalau ditanya kenapa itu sekedar mukena dibikin ayam-ayaman, bebek-bebekan, ngagungkeun Junaid. Coba orang Karang Malang lamun ditanya hebatan mana Junaid jeung Kangjeng Rasul, ya hebatan Kangjeng Rasul nu mantak dibikin dongdang dalam mereka mengimplementasikan rasa bahagia bahwa saya sudah dipilih sama Allah untuk menjadi umat baginda Nabi kelahirannya. Kita bikin arak-arakan, menimbulkan, memperlihatkan rasa bahagia dalam hati. Insya Allah kudu make dalil deui. Bener ce? Masya Allah tabarakallah.
ieu muludan nu terakhir cenah gelin lain simkuring ge doakeun ieu masih 38 peringatan Maulid doakeun kurang Karang Malang mudah-mudahan ieu bulan sing bulan mulud bae. Hayang selamat di akhirat hararese diisi dengan Quran diisi dengan zikir eta ge rame deui ngebahas zikir oge ya Allah ya Rabbi pugu urang hayang balik mengucapkan kalimat la ilaha illallah coba lamun teu dilatih apa bakal becus that is impossible urang hayang balik mengucapkan la ilaha illallah pimoalen kudu dilatih ti ayeuna di ayana dilatih tanamkan dalam kalbu la ilaha illallah diucapkan ke orang dilisankan ke orang ditancapkan di hati supaya pas balik menghadap Allah orang mampu mengucapkan la ilaha illallah implementasikan itu dalam peringatan Maulid silahkan untuk mencari satu keselamatan betul pan urang kabehan bakal maut ya jujur ieu kabeh nu aya di dieu palurah sesa corona batur mah para rae ai urang mah sesa hirup keneh hirup teh ya hirup teh hirup tapi urang bakal bae Masya Allah tabarakallah di dia pasaran aya pan pasaran tong ngomong ka euceut eta bapak lamun asup kamu solaju aya pasaran kada pasaran ngomong ka bapak ngomong ingekeun ulah ngomong sieun eta ibu lamun nempok ka pasaran langsung pasaran nempokeun ka urang si bapak asup ka masjid aya pasaran ditempokeun ieu pasaran cek pasaran dina naon simkuring manggihna dina kitab Tadzkiratul Qurtubi eta lamun pasaran bisa ngomong cek pasaran unzur ilayya bi'aqlik anal muhayya linaklik ana sarirul munaya kam saromithli bimithli gitu ngarti teh geus ungkleuk bae. Jadi bapak menempuh pasaran gitu mun basa Karang Malang na kieu begitu nempuh pasaran cek pasaran deuleukeun aing ku dia aing dijieun ku dia jang mamawa jasa dia ka tempat gelap gulita gitu. Ngan sakitu ngomongna aya tambahanana naon tambahanana cek pasaran haji ukon mah keheula masih betah di dunia pamajikan ge can dua mending ibu heula ulah tapi sing panjang umur amin eta simkuring ngomong kos kitu inget ceramah anyar keneh aya begitu capek istirahat amprok jeung babaturan tukang ceramah deui ngomong kieu kasepuhan ka simkuring dak tukang ceramah kabeh pamajikanna nyandung ngan haji ukon doang dak nu teu nyandung eta mah jelema lieur sombong balik deui kadinya deui eta simkuring cicing insyaallah cek simkuring ya haji ukon aing mah pamajikan tilu cek babaturan simkuring kumaha cek simkuring ulah sombong ayeuna bisa ngomong kos kitu engke lamun maneh geus aki-aki bakal dilingkung ku tilu ni nu hiji geus ngacah bae
Nu hiji geus batuk bae, nu hiji geus gagaro bae. Hebatna di mana? Nu matak bapak-bapak kudu ngaji. Bisa anu ngejek kos kitu. Aca. Tah ngaji salakina. Lain cek sim kuring dalam kitab Umdatus Salik ada statement ulama al-aula al-iktisar anal wahidah pang bagus-bagusna boga pamenjikan mah hiji sampai kalacak eta bae. Ibu tolong jangan ada dusta di antara kita. Jawab pertanyaan saya, ibu dek dicandung dek lecek. Dek lecek orang doakan mengpengmuludan. Mudah-mudahan ibu-ibu di Karang Malang kabehan sing lalacak. Kusienan kawin deui bapak, masya Allah tabarak. Bejaan ulah wiridanana bejaan ulah. Punten Pak dipotong oleh ceramah ya. Ibu sim kuring makarunya bae ka ibu. Lamun ibu hayang boga salaki setia, Quran baca ujung surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ku ibu baca 7 kali, tiupkeun kana cai, bikeun kasalaki, maka dia akan setia sampai mati. Amin ya rabbal. Bacakeun ujung surat Ali Imran lobana 7 kali, tiupkeun kana cai, bikeun kasalaki, sampai paeh oge moal daekeun kawin deui. Ibu siap ngamalkeun? Sing kenceng ngajawabna siap ngamalkeun? Siap. Da karunya sim kuring mah. Dengekeun bapak-bapak, titip ti Haji Ukon, engke lamun bapak dibere cai wayahna ulah diinum. Kadenge nek dijieunkeun kopi supaya ulah kanyahwa. Masya Allah tabarak. Da cek sim kuring kunaon sok mikiran sim kuring mah kunaon sih peringatan maulid identik dengan baca Al-Quran, identik dengan marhaba komo paingan qad ja'akum minallahi nur, da Kangjeng Rasul mah cahaya di atas cahaya. Komo lamun ngupingkeun marhaba abu ya dimiati mah kadang-kadang sim kuring sampai ka nangis. Marhaban ya nurul aini ya marhaban, marhaban jaddal Husaini ya marhaban. Sok dipikiran kunaon Kangjeng Nabi disebut Jaddal Husain, disebut incuna, orenganan umatna, orang warga Karang Malang ngabadeg boga rasa nyaah anu rosa ka incu, ngelehkeun nyaah ka anakna. Bener teu? Urang eta nempo incu, padahal boga incu hiji nini, incu 2 nini. Tapi ternyata anak incu luar biasa, masya Allah tabarakallah. Betul. Ternyata disebut Jaddal Husain. Kangjeng Rasul tersentuh kalbuna, ruh kamilna tersentuh
ketika disebut nu janten incuna maka muncul marhaban jadal Husaini ya marhaban. Masya Allah, betul. Maka marhaba ajarkeun ke anak-anak orang, betul, mengenalkan sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da cek sim kuring ge ai anak mah eueuh untungna. Bapak naon untungna anak ja eueuh. Ibu ai ngajuru nyeri bohong, lamun nyeri pasti kapok, buktina ngajuru deui. Aing kakarak di dieu tah ngitung beteng batur pan kagok cenah geus 3 bulan. Tapi bapak sim kuring mah kamari disebut kiai oknum sedih ya. Panai urang mah santri anu nanya, Kang hayang ijazah jampe ngajuru bisa teu? Cek sim kuring kunaon kitu, pamajikan abdi reuneuh. Cek sim kuring naon hubunganna jeung aing. Imanak minta jampe ngajuru. Cek sim kuring aya dina kitab Jawahirul Hikmah karangan Syekh Ahmad Jauhari Umar bin Muhammad Ishaq Umar. Sim kuring pernah ijazah jampe ngajuruti mantena. Sim kuring pernah ijazah jampe ngajuruti Abuya Muhtadi. Apa kata beliau? Hanat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal mawdud biqadril malikil ma'bud. Cek sim kuring bapak bisa. Alhamdulillah, hatur nuhun Haji Ukon, sami-sami balik bari teu mere duit. Pan eta pinajiseun. Ai nu paling sedih mah dipraktekeun ku manehna. Pas pamajikanna keur ngajuru keur ngaluarkeun tanaga gede, salakina nyokot kitimpring. Hanat waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Otomatis cek pamajikanana, dele bapak sia dele. Aing sakieu keur setengah tina sakaratul maut, aing teh keur makhuf setengah tina sakaratul maut, aing keur ngajuru nyeri. Dale bapak sia kalah nyokot kitimpring. Hanat waladat Maryam. Cek salakina mamah ieu jampe nang ti Haji Ukon, oknum eta kiai. Kitu pan patah ai urang mah. Masya Allah tabarakallah, tak bapak sing sabar jadi kepala rumah tangga punten ya. Salakinu barokah mah masya Allah boga jiwa anu sabar anu hebat. Betul. Pan urang ieu raja ieu. Salaki eta raja. I bapak jenting nyengsol make peci raja. Jenteng diuk nangkep tuur urang raja. Ibu-ibu jenteng nampolet en nampuyak make wedakna rakyat. Tahu nampolet? Tahu tidak nampolet? Pangrugi-rugina cicing di Karang Malang tenyawa arti nampolet. Rakyat ya dengan balik ti diulah apa saya. Ai balik ti dia ngomong ke pamajikanana, "Mama, geus ngaji." Di mana? Di Karang Malang. Ternyata cek kiai oge suami itu adalah raja. Sementara titah raja adalah hukum. Maka mulai besok saya giken cai hadet bikin mandi. Bikinkan aku makanan-makanan yang nikmat. Pel ini rumah, cuci itu pakaian. Kenapa? I am the king and you are my people. Aku adalah raja, kau adalah rakyat.
Cek pemajikan anak, bapak sungguh terlalu. Reng dibalikan ke pemajikan anak, bapak mamah geng ngaji. Mama ngaji gitu, ngaji. Di mana mama cicingnya tukangan sau. Ternyata cek ya oke, istri itu adalah rakyat. Sementara kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aina beas naik, sembako naik, minyak goreng naik. Maka saya menuntut biaya dapur sampai sapeting 500.000. Andaikan tidak dipenuhi, saya sebagai rakyat akan mendemo bapak untuk turun jabatan jadi raja. Riwu, tinggal cek urang mama sungguh terlalu. Ayang barokah salah kita hara rese numatak mentak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Insya numantak di penghujung masya Allah tabarakal. Jam sabar ayo sudah jam 12. Insya Allah just a 10 minute I must be speaking in the night. Ngerti? Nges ungklek deui I hide the call the baptism. Ngerti? Eta mah lain bahasa Inggris. I hide the call the baptism, I hayam di kolong di banjur tirisin. Kan kudu ngarti bahasa kos kitu wae nama bener tak? Masya Allah dari acak-acakan mah betul. Sok anu curhat kasim kuring panitia Kang sebenarnya mah isin panima cara kos kieu menang mentaan. Bener tak? Menang mentan cek sim kuring tidak perlu malu. Orang mah bikin status kemaksiatan teh isinan. Berenang di kolam renang, berpakaian memperlihatkan aurat, disetatuskan batur mata izin. Urang mah sekedar mentaan ngajak ibadah ka batur izin. Di mana otakmu? Cek sim kuring. Ulah kudu izin untuk kebaikan mah insya mataku sim kuring dikasih cerita nyata. Dulu aya kumpul 3 jelema. Bapak, orang Perancis, orang Itali, jeung orang Indonesia. Aing geus kumpul mah pan biasa saling mengagungkan teh. Cek orang Perancis ngomong kos kieu. The industry of my country is the best. Industri negara kami itu hebat. Cek orang Perancis. Cek orang Indonesia bari ngajebeng. Allah. Naon buktina? Orang Perancis ngeluarkan tas gede, dibuka seletingnya set, dicokot, ngeluarkan minyak sengit Alaska, dibuka langsung disemprot, bleng dipijen, loba kene. Cek orang Indonesia, ulah dipijen, atuh. Cek orang Perancis dengan sombongnya, yang begini di negara saya banyak. Masya Allah. Orang Itali embung eleh kumacuk orang Itali. The industry of my country is more best. Industri negara kami jauh lebih hebat. Cek orang Indonesia, Allah. Naon buktina? Orang Itali ngeluarkan tas gede, dibuka seletingnya set, mengeluarkan Coca-Cola. Dibuka botolnya, inum saeutik, dialungkan, bleng, loba kene. Cek orang Indonesia, ulah dipiji, Cek orang Itali nurutan orang Perancis, yang begini di negara saya banyak. Orang Indonesia mah teu bisa ngagulkeun naon. Selesai pertemuan, ai kunaon di pintu gerbang anu keur menta-menta, Pak sodakohna Pak rek mulu dan ye sodakoh. Ku orang Perancis diberi duit, ku orang Itali diberi duit,
ku orang Indonesia ditendang. Bis. Cek orang Perancis, kenapa ditendang? Kasihan. Cek orang Indonesia, yang begini di negara saya banyak. Geus kasohor urang mah. Numantak masyarakat muslimin, kembali ke hati. Orang melain hayang kalem ku batur, ngajak batur supaya bersama-sama mika cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena naon, dengan peringatan Maulid akan muncul multi keberkahan ka urang kabehan. Ulah mang-mang, ulah ragu, geus dicontohan ku guru-guru urang. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, Abu Yadimiati 27 sapi. Abah Uci Cilongok lamun geus datang muludan 40 sapi. Pikirkan ku urang, ahli ibadah, ahli ngaji, kuat kos kitu eta rosa ngagungkeun Kangjeng Nabi. Piraku teu diturutan ku urang. Betul? Jam 12. Oh, ojo. Ulah kitu pan sim kuring ge keur ngirit-ngirit tadi ge can tos 2 wengi sim kuring ge teu eueuh ieu. Kamari ngaos di deket Gunung Kancana tadi ti bayah. Ayeuna di dieu eta mobil di tukang geus kitu pinuh ku berkat. Insyaallah tabarakallah. Mentak doakeun sing sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, yang panjang ngomong mah. Tapi bagaimanapun perjalanan saya itu adalah 5 jam menuju Nanggung Bogor. Numantak, it does not mean you are not in my heart. Walaupun sekedap simkuring nyarios di Karangmalang ini, bukan berarti warga Karangmalang teu aya dina hate simkuring. Karena prinsip simkuring, I want you to need me like I need you. Abdi hoyong orang Karangmalang butuh ka abdi seperti abdi oge butuh ka orang Karangmalang. Memeh peringatan Maulid selesai, ulah waka hudang, ulah waka balik. Anu balik ti heula didoakeun ku simkuring sing dileg-leg ku kelong. Karena orang kahayak guru-guru orang, ayak kiai-kiai orang, otomatis mereka akan mengaminkan doa kita, dan sing percanten doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diam sejenak, aminkan doa guru orang, insyaallah doa tersebut akan diijabah. Amin ya rabbal. Sampai di sini apa yang saya sampaikan, kita akan mengaminkan doa oleh guru kita. Hapunten tina samudaya kalalepatan nana, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.